Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Asep asli Sunda. Dina danggat ayeuna simkuring bade medal video anu nyandak artikel tina majalah Mangle Barakatak. Judulna Si Kabayan ka Pasar. Majalah Mangle edisi nomor 2608 hiji. Mangga urang kawitan wae. Barakatak Si Kabayan ka Pasar ku Yosep R. Si Kabayan jeung pamajikanana hiji poe diangkir ku mitohana. Rada reuwas mimitina mah dapuguh lamun ditalatahan teh sok aya wae kasalahan anu ditegor ku mitoha. Aripek diajak ngariung di tengah imah. Sangupulen sambal ledok dicoel ku tespong jeung salada, pais hayam jeung kerupuk udang. Nya oge asa kakaraeun Si Kabayan henteu ngarasa aheng. Puguh atuh da pikiran jeung rasana geus kapincut ku anu melenghir di tengah imah. Deker wae sakulawarga ngahanca pais jeung sambel mani ponyonaker. Keur ngeunah-ngeunah ngarasakeun beuteung seubeul pok teh mitohana. Kabayan iteung abah teh kamari tas panen huwi anu di lamping kaler. Henteu loba dangan sakotakan. Tapi hasilna kaitung mucekil. Tah keur maraneh 100.000. Rek dibelikeun naon-naon oge jig wae. Ngan duitna kencering wungkul da anu meulina tukang gorengan. Duit kencering dina kanjung kundang teh ditampanan ku Si Kabayan. Geus teteh lamah eta teh duit. Si Kabayan gancang ngajak pamajikanana amitan. Di imahna salaki pamajikan jalma masakat teh pating haruleng. Ari kituna bageuna mah abah teh asa kakaraeun. Ceuk Si Kabayan eta teh bisa kila-kila. Ah tong loba pikiran Kang. Isuk mah jung ka pasar. Balanjakeun eta duit teh kana beas jeung lauk asin. Tong poho we kami mah hayang ayakan paragi nyaya di sawah, ceuk si iteun. Isukna kenceling we Si Kabayan indit ka pasar. Bari heheotan. Pugu atuh arek henteu senang kumaha. Indit mawa duit beuteung seubeuh datas sasarap sangu poe jeung pais jeroan pamahanan mitohana kamari. Bari panon poe mimiti moncorong haneut karasana. Saenyana mah Si Kabayan ham-ham. Ceuk pikirna salain bageurna abah teh hiji kila-kila oge eta duit kencering maunatna gede. Kudu namah entong dibelikeun tapi dijieun jimat. Ngan kumaha deui beas teu boga sakeprul-keprul acan. Nepi ka pasar teu loba tetempoan jeung sumpang simpang. Langsung wae ka jongko beas. Si Kabayan henteu wani pok meuli da tukang beas teh keur uo-uo bari terus lumpat ka solokan da hayang utah. Asup angin meureun Kang, ceuk Si Kabayan. Oh kitu, ubarna naon atuhnya? Ceuk tukang beas teh. Gampang ubar asup angin mah. Sok buka baju urang kerok, ceuk Si Kabayan bari nyapit duit kenceringna hiji. Tukang beas nurut. Keur dikerok teh sababaraha kali teu rab. Nyawe tonggongna mandi bareureum. Rengse dikerok tuluy dibalur ku tarason. Nyawe asa longsong Kang. Nuhun ah, ceuk tukang beas bari ngagoler dina dipan.
Si kabayan mah terus we ngaleos rek neangan tukang ayakan. Cek pikirna engke we meuli beas mah karunya tukang beas bisi rek reureuh heula. Ari pek tukang ayakan keur hoghag jeung tukang sate. Aya naon ieu teh? Ceuk si kabayan ka anu keur hoghag bari diriung ku jelema loba. Tukang ayakan tuluy nerangkeun, manehna teh jalma masakat cenah. Ti imah dagang ayakan teh ngan bari makel timbel. Lantaran ayakana can payu teu bisa meuli deungeun sangu. Dahar bekelna teh bari nagog di hareupeun tukang sate. Cenah keun we dahar sangu wungkul ge da bari ngambeus seungit sate. Ari pek basa rek balik kudu mayar ka tukang sate. Sabaraha kudu mayarna? Ceuk si kabayan ka tukang sate. 100.000 da apan keur meulem 100 tusuk sate tadi teh. Kieu we ayeuna mah. Sok ka dieu cing deukeut. Yeuh dina kanjut kundang ieu aya duit kencring 100.000. Ceuk si kabayan. Sanggeus tukang sate ngadeuketan, duit kencing teh dikirincing-kirincingkeun. Lunas ayeuna mah. Sate oge apan anu kaasalna haseupna. Cukup dibayar ku kirincing duit oge. Ceuk si kabayan bari ngabetot tukang ayakan ngajauhan tempat eta. Tukang sate molohok anu araya di dinya anu ti tadi nyaraksian ngaracungkeun jempol bari sareuri. Si kabayan mah tuluy balik lantaran sumpang-simpang heula ka kawawuhanna nepi ka imah teh pas sore. Teu jadi barang beli teh lebar duit kencing ieu teh gede munatna geus nulungan duaan tadi oge bari henteu kacoceng saperak-perak acan. Ceuk si kabayan. Teu kudu barang beli kabayan, tembal pamajikanana. Da tadi aya tukang beas nyimpangkeun beas sakantong ditumpangan asin malah keur tabib kabayan cenah. Tuluy aya tukang ayakan nyimpangkeun ayakan hiji keur hakim kabayan cenah. Nah maneh ngaku naon wae ka batur? Si kabayan molohok teu ngarti. Cak sakitu ti sim kuring dongeng Barakatak adu judulna Si Kabayan ka Pasar ku Yosep R. Mudah-mudahan ieu janten hiburan we kanggo urang sadayana. Hapunten bila aya kalpatan dina cariosan. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun.